zaman nu ngacaplok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngabubuule seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong soul, 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 campondong soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube nya. Kanal YouTube anu namina Capruk Radionet. Salah sabios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya gitu. Sakudak sakedik nama aya informasi gitunya. Utami nama hiburan. Hari informasi teh informasi naon camang caca cenah teh sok disebatkeun we sakudak sakedik aya informasi gitunya. Ah, informasi naon para wari kaum dangu nya gitu. Nya masa teh saperkawis ajan tenan antara hal-hal anu nuju viral gitu tah antara anu nuju usum ayeuna kitu wae panginten ringan-ringan saja. Para wari kaum dangu netizen sadayana dina danget ayeuna teh simkuring sejam mendarekeun carpon nya dina ieu segmen Carpon Dongsun karangan Ayi Rudiansah deui. Oh tos sabaraha jejer karangan anjeunna anu parantos dipedar di ieu kanal gitu kalarasan sering ieu nya komunikasi gitu via medsos. Tah jejerna nu ayeuna jejerna teh santet tali pocong gitu tah. Cicing atuh kertek pokal teh kalaka. Ain. Eta naon bieu? Santet gitu. Nya santet. Waduh. Asa kakarek cikane eta teh sempat rame dibahas. Ku eta sa eta teh Mang Sam eta Mas Sam teh Sam Bimbo. Astagfirullah. Lain atuh Gusti. Sam nu mana maksudna atuh sam nu mana ieu teh? Sampe sok ngaran jelema ieu mah. Samsudin tah. Mas Samsudin geuning. Santet kieu teh. Oh, ha eta mah geus kaliwat atuh kamari. Geus teu trending topik deh nama. Heeh. Kaingetkeun gitu. Pan kusi dibahas gitu teh. Ya eta nu sihir kali itu. Tah, ieu teh ayeuna teh mangkos nya judulna teh santet tali pocong. Eta genre nanya? Genre atau genre? Mister. Oh, jadi genre teh dibaca teh genre gitunya. Heeh. Genre gitu. Uing naon bieu? Genre cenah meni J namanya jelas gitu. Janangora. Tong heureuy wae atuh. Kadengeun sia. Kusaha wae atuh mun tosok cawokah teuing atuh. Sok kebiasaan. Eta genre teh horor gitu. Ayi Rudi mah kabiasa. Eta teh naon katiasana teh gitu. Hebat nya pan masing-masing pengarang teh aya ayeuna naon gitu, aya nu sok kana roman, anu aya nu sok kana fiksi ilmiah, sok aya kana horor, sok aya kana komedi gitu benten-benten. Sok atuh tuluikeun ieu tadi keur nuluykeun ieu ya. Keur naon teh bari lagi eta keur naon bieu teh dongkoan wae. Keur eta keur menerkeun hak sapatu. Kela mana soalna bieu teh soal sanggeus fa soal mah tadi dinya tah. Oh nya aya ieu. Do re mi fa sol. Tah para wali kaum dangu
Sim kuring tekendat nganuhunkeun ka para wargi kaum daulur tina sadayana nya kana sakur pangrojong nanya kaya kana YouTube Capruk Radionet. Hatur nuhun pisan anu parantos manco, anu parantos dan kitu subscribe ya, anu parantos ke like-na oge nyerat komentarna sareng ngabagikeun link kontenna. Boh bilih aya anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula ku cara ngeklik selatan subscribe-nya nu aya di handapun videona biasana terapi di mana gitu. Para wargi kaum daulur tina sadayana supados tenyang kolong teuing kana waktos urang ngawitan ieu carpon karangan Airudiansah hina jejer santet tali pocong. Carios ieu kasangakeun ku apukahna. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Halo sayang, aduh, alah, akang teh sono, menitos depan. Halo bos. Oyong gerak. Bos. Halo bos. Duh, aduh sia, naon gobeng sia teh, kumaha beres? Asugan teh itu dari telepon si itu, si eta, aduh, Ini rusuhan gitu tuh dah. geus ditungguan teleponna, ateun teh, aduh, aku kerindu ya teh. Aduh, para wargi kaum dangu tah. Nu nembe teh namina Darka. Darka keur narima telepon ti anak-anak buahna harita teh. Anu keur ditugaskeun pikeun megat saingan bisnisna di tengahing jalan anu kaayaanana sepi bari ti peuting. Oh, kalem bos, kalem. Naon nu kalem sia? Oh, kalem jangkrik, bakura mah jangkrik bos. Wah, bocor. Naon sia teh? Hanya nona mep ya. Kadenge maneh? Ya ka kuping atuh para tuh ditutup telepona eta. Bagus. Eta kumaha ieu kagiatan nu bieu kumaha? Ya pasti beres atuh bos. Cek si gobeg eta tina telepon. Anu keur ngajanteng hareupeun jalma anu keur direjengan ku genep urang batureuna. Kabeh maraket tergos hideung. Gobeg. Mana bangkelukna euy? Aing hayang ngomong ya, kadekeun sok asongkeun teleponna bro kadekeun. Tembal Darka anu masih cicing di imah. Siap bos. Kelas kenapa bos? Atosan bos. Kadang. Mana cenah teh beungeut mana yuk. Kalau ka dijumpalikeun kieu atuh. Wah. Hamon tong atuh. Keur naon si teman teh atuh, buru atuh. Sekarang bos ya aduh. Make jeung di sina melak cau kieu. Melak cau? Emang bibit mah kitu. Ai maksud teh posisi melak cau. Oh, jungkir kitu. Pohon bos, aduh sedap. Buru turun ke atas teh. Yo. Jawab sia kumaneh yo. Bos dewek kayak ngomong cenah yo jeung mana yo. Halo Isani, kumaha cagor? Apal tuh? Kana suara aing, Aduh. Sakit tuh ieu teh. Aduh. Saha sok tebak. Tina sorana mah siga Ari Lasso. Ari Lasso mah Ari Lasso pake kieu atuh. Pirakunya. Dumalik saya tuh saya sok ingat kena itu. Aduh, teh sidik. Aduh, kayak sahanya ieu teh. Sora atuh sia goblok. Buru sia teh. Sora Pia Palen. Beuki ngaco aing teh Darka ieu goblok. Darka. Nya Darka. Rek dipasrahkeun sia moal eta Naon? Eta mutiara jeung perhiasan teh ka aing, Rek dipasrahkeun moal sia.
Atawa milih dibinasa ku anak-anak buah aing sia? Sok geura jawab sia, Isani, geura jawab. Duh geuning anjeun Kang Darka yo. Aing teh tadi geus teh. Karek ingat. Moal Kang barang kuring mah moal dibikeun ka anjeun. Sabab ieu geus jadi hak kuring Kang. Kurang ajar. Kurang ajar sia. Maneh milih dipaehannya, tiwatan mah serahkeun mutiara jeung perhiasan mah ka diri aing sacara hade, Sacara hade kumaha aing geus disiksa kieu. Sakieu teh geus hade sia. Urusan pahe mah bungkus ti Allah nu kagungan. Lain manusia sarakah sapertos anjeun Kang Darka. Kurang ajar sia. Gobeg. Naon? Lain maneh. Si Gobeg, eta bikin si Gobeg. Cing cing mau jawab segala teh. Gobeg kadang itu. Kumaha bos? Eta gusur eta jelema teh ka dasar jurang euy. Buru alungkeun cenah benar, Bro. Oh, siap bos. Sok bro, siap bos tuh. Alungkeun. Sok, hiji. 2. 3 gosok bro. Lain kadinya tuh saya teh koprok teh ngalungkeun ka jurang kali itu atuh maneh ka dialungkeun ka mana eta? Tuh karek lompat itu. Aing mah baralagug teh aing boga bola teh doh. Rese aing kudu datang turun tangan kitu. Kalem bos, aduh. Ieu ngalungkeun ka kasih jalan geura yeuh. Duh, hampir kabur tuh. Kumaha teh boga anak buah teh atuh. Aduh dasar teu make audisi aing mana ngarekrut anak buah teh lah. Tewa ketubur ka jurang. Legok si teh ka jurang nu kerakeun aing si teh. Ka jurang. Sok, hiji, 2, 3. Eta si Gobeg eta tuhuna keur harita teh kana parentah nu jadi dudungan. Gancang ngalakbanan deui bibirna Isani anu geus katipu ku maranehna sakabeh. Para wargi kaum dangu maranehna teh ngaku klien ngajak COD-an. Ari pek teh ngadon ngabius ti tukangeun atawa ngabokong ka Isani. Ngajadikeun Isani oge jadi henteu walakaya harita teh. Sabab geus dilumpuhkeun jeung dibaregot ku eta 7 urang jalma jahat. Syah. Yo, maneh mau bisa ngalawan Isani yo. Teh nyo tak kahanap sia ku maneh. Eta jurang teh pinuh ku congo awi anu mencos tapak nuaran nu ngala awi. Pileuleyan Isani. Eta si Gobeg geus rek ngagubrakeun badanna Isani harita teh ka dasar jurang. Ngadadak di handapun eta dasar jurang jol aya anu ngagaya bag bodas buukna ngarambueuk ka hareup. Disusul ku sora anu nyigikik seuri. Itu aya kunti Kang. Orang cuak kabur euy. Kabur. Ayo kabur ah. Bari perbet eta baturna mah harita pangheulana kalabur lompatan. Ninggalkeun si Gobeg anu langsung ngabeutkeun Isani kana taneuh. Kebut. Aduh. Isani ngahaduh sabab bujurna kerasa seueuh ti teuneut kana taneuh teuas. Si Gobeg kadenge jojorowokan ka batur-baturna. Aduh daguan euy. Tong ninggalkeun dewek cai euy. Euy. Daguan euy. Ya ari sia anak bat ninggalkeun aing sia teh. Edan sia mah. Karoblok sia. Si Gobeg jadi tuluy ambek ka sakabeh balad-baladna. Sanggeus aya di deukeuteun mobil. Aduh Kang. Hampura Kang euy. Hampura kuring yeuh. Kuring kabeh teh tadi Kasima. Sanu asma saha? Saya asma Kasima. Oh. Kasima kunaon? Eta tuh tersangka urang bakal panggih jeung Kunti atuh pan. Nya euy. Tembak baturna bari murungkut sieun. Kunti. Oh eta teh indungna Pandawa monya. Lain Kunti eta atuh aduh. Eta lu tade. Oh. Nu mata kaget jeung ku dewek mah eta si Isani teh pas rek dipaehan ku urang. Eta pan datangna teh. Datang si Kunti teh euy. Nya Kang. Nah hanya euy. Wah kitu eta teh arwahna si Santini teh mah anu urut pamajikanna si Isani. Si Santini nya. Heeh.
Si Santini teh euy, anu geus maot tuluy jadi kunti kitu para kayangan. Terus tulungan si Isani sabab apaleun? Si Isanu, Isani maksud teh kitu, rek dicilakakeun ke urang kitu. Cek si Gobeg bari kerung mikiran kejadian anu bieu karandapan. Aduh. Teang deui kitu kang ku urang ka tempatna. Si Isa tinggalun pan di eta tempat. Buat terus dihakan tak ku eta kunti ta. Eta kunti teh sarua boga niat kaya manehanana jiga nama ta. Lain arwah Santini ta bah. Heeh. Tapi terus kurang kudu kumaha ye euy. Heunya cuang teang deui atuh Kang si Isani teh ka tempat tu tadi. Heuh manehna tadi ngadon dicuekeun pan di tempat eta ku urang teh. Jadi we urang gagal dina mancen tugas yo. Heeh. Apaan nyasat sieun atuh goblok sia teh. Jeung kumaha tuh deui ieu aduh ku urang diteang deui ka Isani ka tempat wah. Nya kumaha tuh. Aduh. Teang deui ka tempat tadi mah tuh duh. Kumaha nya yo. Nah, jadi dewek anu pelet kitu yo. Teang deui we tukang. Ai soal belet mah geus dibaheula Kang. Koplok sia. Lain penasaran gitu. Sugan we masih kene aya Jung bae eta bangkena ge. Baelah yang bukti kasih bos yen pancena beres dilaksanakeun ku urang kieu ta Kang. Umat aja tujuh teh. Oh bener kieu ta Kang atuh. Sarua pemikiran teh euy. Tak gitu bener. Bener oge teh pemikiran teh euy. Bisa kaharti ku dewek oge. Ngan lamun segeus eueuh si Isani na di tempat. Urang kudu mere laporan kumaha atuh kasih bos yo. Dewek yang lu bingung yo. Cek baturna deui anu sajian nyambungan. Si Gobeg kadenge ngomong deui. Geus. Ari cek dewek mah ye mending keneh geus we lah balik ke tempat si bos lah. Pikeun langsung mere laporan ka si bos kitu. Yen urang kabeh geus dagang ngalaksanakeun pancen ti manehanana kitu. Kumaha Akang atuh? Naon? Namanya datang lapor, Bos. Kami gagal kitunya asa tuh aduh kumaha deui atuh? Lain kurang naon dewek mah ye. Ngan sieun lamun balik di tempat anu tadi teh loh. Sieun aing mah ye. Bisi si Isani bener dihakan ku eta kunti. Terus pas urang kabeh ka ditu, kaditu deui dar urang ge kabeh dihakan ku eta juri kunti sare kumaha sok. Lamun sakitu teh aduh kajadianana nya meureun urang teh beureun kabeh bakal paeh. Ayo mere laporan ka si bos engke bakal eueuh pan. Berarti nya bener oge dugang euy. Ayo atuh mending keneh balik deui we atuh yuk ka itu yuk. Maksud teh balik deui ka mana si bos gitu aduh. Sia mana mah jiga nu hayang panggil jeung kunti sia mah. Kacaletot salah. Tibatan urang kabeh kudu paeh dia akan nyuri atuh pan. Aduh. Cek baturna deui bari langsung nyebret anu sajen hayang pangheulana asup ka jero mobil. Orang itu Kang. Ih, saya kesebelahan sih, oi. Aduh, aing mah. Sanggeus arasup kana mobil. Teu kacaturkeun deui kumaha di jalanna eta, kabeh terus baralik deui ka imahna Daraka. Pikeun langsung mere laporan ka Daraka yen parentah ti Daraka gagal dilaksanakeun ku maranehna sakabeh. Ponten, bos. Gening. Sudah datang ya. Sok. Sok. Dari uklah sok dinya dari uklah sok. Di mana bos? Dina samak atuh di dinya naon di mana deui atuh. Aduh. Ari bos di dina sopa gitu. Nya kumaha aing nu boga imah atuh. Kenging teh dina ieu dina kursi nu ieu atuh. Malaur kosong bos. Nya sok bae lah sedana naon. Sok. Ni kitu atuh. Sina diajar diuk dihanap. Kumaha? Sisa ni teh geus dimodar acan ye. Aduh. Bos. Naon? Hampura bos ya. Kuring sakabeh gagal ngalaksanakeun pancen bos. Aduh. Cek si Gobeg gancang ngajawab tandes. Teu loba carita naon-naon deui manehna estu siap pikeun dicarekan kudu jadi dudungan. Gagal. Mohon bos, aduh. Nah, buat gagal sia. Lain tadi teh si Isani teh geus aya di jeung maraneh, Rek nggak dikebruskeun ka jurang. Mohon, aduh. Nah, atuh buat nyebutkeun gagal sia.
Aing teu ngarti karena maksud ceritaan mah Gobeg. Oh bos ya, kieu jujutan teh ya bos ya. Si Gobeg anu memang boga jiwa tanggung jawab teh manehna terus ngaderak-dak nerangkeun kejadian anu sabenerna kadaraka. Mangsa arek kagebruskeun Isani ka jurang teh jo aya kunti nembongan. Tak gitu bos. Naon nu kitu sia? Nya kitu. Naon maneh can nyarita naon atuh? Pan bieu geus ku juru dongeng atuh. Geus pokona mah kitu. Kitu kumaha? Aing teu kompak. Oh, Kumaha bos teh yo. nya ngerti pokona mah. Kode lah ngerti. Tadi nu ngaderek-dek tadi. Nya kitu lah pokona mah kitu banyak kudu dibaca deui atuh. Capek yo. Sok. Tak kitu bos jujutan teh tuh. Si Gobeg kadenge bungkas guaran caritanana. Darka tembong kerung ngemuka kaget. Pok manehna ngomong. Aneh atuh. Nalika si Isani arek diparenan nyawana kumaraneh, jo aya kunti. Kitu? Nya kitu bos. Moal kitu eta arwana si Santini mah. Kuring aya mingkir kitu bos. Eta urut pamajikan lain. Nya kitu. Anu ngahaja arek dolongan ka si Isani, dumeh ka urut salakina merenya. Nya duka tuh. Nyaho aya nu rek nyelakakeun ka manehanna apaan. Aing percaya euy ka raoman maneh Gobeg euy. Malah aing jadi penasaran hayang narik eta kunti ke mediator aing yo. Aduh, mending gagah si bos euy make aya mediator segala yo. Atuh zaman ayeuna mah naon ge aya mediator. Mediator kitu apa teh sia mediator? Mediator teh naon atuh? Maklar kitu. Eta naon teh? Calo. Lain atuh teh. Penghubung. Tapi lain calo sih teh. Panglayar gitu, panglayar. Lain sih teh. Pokona mah kitulah mediator mah. Aduh. Ribet kaum dangunya eta cek Darka anu jadi boga niat arek narik eta kuntilanak cenah asup kana raga jalma anu baris dijadikeun mediator ku manehanana. Nah, kitu atuh. Mohon nuhun atuh bos yo. Ari masih kena percaya mah ka Gobeg. Ye jeung hampura we nya bos. Kuring kabeh geus gagal ngalaksanakeun pancen ti obos yo. Tenan naon. Aing ngamafhum ka maneh Gobeg ye. Tah, sia bayaran yang maraneh kabeh. Pek. Aduh, kurang bos batuk bos. Can cager pisan ieu aduh. Kela. Nyokot cai euy. Si bos batuk segala yo. Aya bayaran keur maraneh ye tah ye. Sok, Pek. Tah, sok Pek. Kacirata sok, Bro. Kumaha bos kena kacirata? Nya namanya kacirata. Gila. Bagi rata maksudnya gitu. Aduh. Alah. Jeung geura istirahat ayeuna mah sia. Sok buru. Geus beuting ieu teh. Geus waktuna kolor ya. Kok kumaha? Molor. Aduh. Ieu teh. Duh, eta cek Darka deui bari lu ngalungkeun amplop eusi duit kasih Gobeg nitah dibagi rata. Kos, aduh. Yang ngalungkeun mah dikuat ka kieu yo. Malum urut ninja. Non pisan bos ya. Nuhun. Si Gobeg atuh heunak dibere jatah duit ku Darka teh. Gancang ngarontok eta amplop anu eusina duit, laju dibagi rata jeung pada batureuna. Jeung rata-rata meh tiap preman anu disewa tanagana ku jalma-jalma jegud purah ditahan teh ngahaja sok dibere tempat pikeun reureuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana wanci peuting kasilih ku wanci beurang. Isani kakarak nguli si hudang tidak ngagolerana. Aduh. Aya di mana aing teh ya? Di mana ari aing ieu teh ya? Awak asa nyareri kieu ya. Satulang sandi ya. Aduh, butuh parem kocok ieu mah ya. Atawa jamu baris kencur mudanya ya. Dileuleus heula kitu engke ah. Aduh. Naon make jeung ieu nyeri satulang sandi Mang Caca ya. maksudna teh eta pargel nyareri awak. Aduh.
Aduh, cek Ishani parawari kaum dangu anu geus henteu dibaregod deui awakna teh. Geus bebas henteu jiga tadi dibaregod, geus aya di jero imahna sorangan. Oh, aya geuningan aing teh aya di imah ieu teh. Nanya cek Ishani semu kaget, tur kakara ngumpul deui kelembutanana harita. Sarta duka teuing kumaha kajadianana. Ishani betjol geus aya deui di jero imahna sorangan. Tambang anu pageuh ngabaregod awakna oge teuing ka mana. Parawari kaum dangu tibatan kudu jadi penasaran ka urangna, nyataya salahna ayeuna cuang guar pangalamanana. Kajadian aneh anu karanapan ku Ishani mangsa teu inget di bumi alam tibebet kana taneuh teh. Harita teh bareng jeung nalika kalaburan nasi gobek sabatur-batur pas ningali aya Kunti. Ishani mah langsung kapiuhan teu inget di bumi alam. Manehna ge teu sadar mangsa badana terus ngapung sorangan ka luhur. Diangkat ku eta Kunti ti kajauhan dibawa ngapung ngawang-ngawang ka imahnakeun. Nembus panto imah anu nutup. Aduh. Kira mah caca kuduna mah anu nembus teh Kuntina nya. Soalna raga lembut. Si eta mah nyangsang di depan tonya kuduna mah. Keun bae atuh kudu caritana kieu. Sok-sok atuh. Duh, punten para kob dangu ya duh. Sedangkan ari Kuntina mah di lawang panto oge langsung ngaleungit jerimna teh. Tapi badana Ishani malah haju ngalayang ngetepluk kana kursi sudut teh eling-eling nepikeun ka beurangnakeun. Ishani cukup lila oge diuk dina eta kursi, nginget-nginget kana kajadian tadi peuting. Aduh. Tadi aing teh asa aya nu ngabaregod. Tuluy dibawa ka ieu tempat bari ngecagkeun dongengna gitu. Euleuh parawari kaum dangu netizen sadayana. Rupina ieu carpon karangan Airodiansah bakal nyambungnya. Upami teu janten 2 episode, panginten janten 3 episode, tapi rupina mah janten 2 episode. Insyaallah urang lajangkeun dina konten anu bade dongkap. Sim kuring tekendat teu dihapunten, wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina midangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit tamiru jolit kasebat asma dewasa eta mambung kalarasan bae sanes kaing haja-haja. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, mugi-mugi sakudak sakedikna sasiereun sabeunyereun aya hikmah aya mangpaat utamina mah hiburan tina sakura konten anu dibidangkeun. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.